Mantap lamun gawe amal soleh salat mung ngaji haraream di kamar aja pamajikan. Lain ngabejaan nih ke pamajikan. Aranjeun awewe ngaji Quran kedul, tahajud kedul, ya, salawat kedul, sodakoh tara, gitu. Nah di kamar we salaki we kayaknya bercinta. Tuh kan, nyangeunah kan? Gitu tinggal we. Cakuran itu sebenarnya nyiah gitu kan. Mata pang rugi nah lamun lalaki teu buka pamajikan. Awewe teu boga salaki. Rugi kacida. Nu kitu teh ngamubadirkeun awak sorangan. Mubadir atuh. Mubadir atuh. Kan? Garepe gitu kan? Nyerangan murkan ngeunah kitu nyerangan. Deh, itu katirisan kieu. Kan? Siga manuk beo teh geuningan nya. Di mandian teh kieu we. Gitu. Teh serangan mah